Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi jitima'il wawi wal ya'i ari ieu eta pasal dina nu tetep itu pasal dina mertelakeun ngumpulkeun wau jeung iya. Yaskuni sabiku min wawin waya wa tasola wa min arudin aria. Iyaskun lamun sukun naon asabiku harap anu tipayun min wawin halna tetep tina wau wayain jeung tina iya watasola sartana itisol itu wau jeung iya wa aria sareng kosong itu wau jeung iya min arudin tina anu anyar fayaanil wawak libanna mudegima wasyadda mu'ton goeroma kodrusima faklibanna mangka kudu nukeurkeun salaresna anjeun alwawa kana wau mudu yaan kana iya alwawa kan ulangi faklibanna mangka kudu nukeurkeun salares-leresna anjeun alwawa kana wau yaan kana iya mudigiman bari anu ngaidgomkeun wasyadda sareng syad naon mu'ton lafad mu'ton Guairoma salianti masalah dina salianti masalah kodrusima parantos ditetepkeun itu ma min yain aw wawin bitahrikin usil alifan ibdil ba'da fathin mutasil wabdil ibdil kudu nuker ngagentoskeun anjeun alifan kana alif min yain nu tetep itu alif tina iya aw wawin atawa tina wau bitahrikin saratana diharkatan usila anu diasalkeun itu tahrik ba'da fatin halna tetep dinasa ba'da fatah mutasilin anu ittisol itu fat inurika taliwa insukin akab ilalu ghairil lami wahya la yukaf inurika lamun diharkatan naon atali harap anu nyanding wa insukina sareng lamun disukunkeun itu tali kafa mangka nyegah naon ilalu ghairil lami ngelal salianti lam wahia jeung ari itu ilal la yukafu eta teu dicegah itu ilal ilaluha bisa kinin ghairi alif au ya ini tasdidu fiha qad ulib layu kafu eta teu dicegah tah fa'ilna dipayun naon ilaluha ngelalna kana itu lam bisa kinin gua harap anu sukun ghairi alifin nu salianti alif au yain atawa iya atas didu arinas didan qad ulifa eta diuningakeun qad ulifa eta diuningakeun itu tasdid fiha dina itu iya wasoha ainu fa'alin wa fa'ila dza af'alin ka agyadin wa ahwala wa soha sareng sah naon ainu fa'alin ain fi'il lafad fa'alin wa fa'ila jeung lafad fa'ila dza af'alin bari anu ngabogaan wazan af'alin ka agyadin ari contona eta tetep seperti lafad agyadun wa ahwalin sareng lafad ahwalun wa iya binta fa'ulun min ifta'al wal ainu wawun salimat walam tu'al wa iya bin sareng lamun ngajelaskeun naon tafa'ulun sareng lamun pertela naon tafa'ulun wazan tafa'ulun min ifta'ala halna tetep tafa'ulun tina wazan ifta'ala wal ainu bari ari ain fiil wal ainu bari ari ain fiil tu alu eta dielal itu ain ulangi wal ainu sareng bari ari ain wawun eta iya salimat mangka salamet itu wau walam tu al tegasna henteu dielal itu wau
Wa in li harfaini dzal i'lalu stuhik suhiha awwalun wa aksun qadiyahik. Ustuhiko dinyatakeun wa ini stuhiko sareng lamun dinyatakeun li harfaini karana aya harap dua naon dal i'lalu ieu ilal li harfaini karana aya harap dua suhiha mangka disohekeun naon awwalun anu awal wa aksun sareng ari sabalikna qadiyahiku eta rajin ngahak itu aksu wa ainu ma akhirahu qad zidama yakhusul isma wajibun ayas lama wa ainu ma sareng ari ain fiil isim qad zida eta rajin direken zaidah naon ma harap akhirahu dina akhirna itu ma yakhusu nang ngahususkeun itu ma nangtukeun itu ma al isma kana isim wajibun eta anu wajib itu ain khobar tina ainu ma wajibun eta anu wajib naon ayas lama yen salamet itu ain wa qabla baqlib mimanunan ida kana musakkanan kamam batambada wa qlib jeung kudu nukeurkeun anjeun annuna kana nun miman kana mim qabla ba'in dina samemeh ba idza kana di mana-mana kabuktosan itu nun musakkanan eta anu disukunkeun itu nun kamambat tambadzari contona eta tetep seperti lafaz mambat tambadza manari saha-saha jalma batta eta sapeupeting itu man in bidza mangka in bidza mangka kudu ngusir anjeun. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.